Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Ya, Jimbot, Erlan, Sanjay, dek teu bete kumaha, dek teu bingung kumaha. Ayeuna teh batur tatangga, kuat baju balu, alhamdulillah. Oh, kuat geus pamer baju, selop, naon kabeh. Aing aya euy can boga naon aing mah. Kata baju baru aja teh. Ieu teh geus 4 kali lebaran. Hayo we ieu. Aing mah cik atuhnya nu boga toko teh cing karunya ka awak model ece sup ka toko kitu eueuh ukuran sup ka belah dieu eueuh model Sabar. jeung kira-kirana ari ece pantes make baju naon nya cik lamun disidik-sidik ya Ini mah setelan nonteng. Jangan model teh tapi ente zaman ayeuna kan mode-modena keren juga na aja. maknya atuh awak sagede kieu make tank top Teu jadi masalah aja. Body najan itu ge lain masalah body, tapi cara dandanna keren. tank wajah meunana tank top meni asa karesel nya Berusan. rapet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ayah. Ya. Alhamdulillah. Kurang sakit tuh. Hesenya. Hah? Hese teh. Ya lumayan atuh da eta teh kudu mau menang nage di mana eta mah. Tapi sih mah bela bener. Ya atuh ya heuh. Untung. Lumayan sih nomina eta teh sa ieu teh tah. Sa itu sabaraha ieu nya. Salamar. 1 2 3. Ya lumayan. Lumayan salamar 20. Amoeng. Sabaraha? 20. Tolong sok sangeunahna. Nah. Marukana tanah ka pasar. Nah kitu kunaon? Dia ngomong salembar 20.000. Cek, lamun naik tanggal kalapa teh jangkung rawan sekali. Bener tuh, nyahun. Perjuangan teh mata si engkong eta ngargakeun memang logis oge. Logis. Babatuan sari mana bot? Lain. Lah, iya mak rek nyai. Yang beda sarua jurusan, orang beda jurusan. Ya, dengekeun. Ece, Heeh. erek jadi moal. Lamun moal nya teh nanam pakai Erek. sok. Pan isukan teh. Isukan. Lamun eueuh nu kieu ece kena SP dicarekan. Mata oge. Ayeuna ieu Nyaya lah 700-an mah. Moal 700 mah tigana kana amun 20 lembar mah 20.000 kali we. Asdol lah nyampe. sabaraha untung sakitu atuh kurangan saeutik. Bae bejakeun ece daek nu murag di tanggal kalapa mah da lamun murag mah cuma beg gitu mah. Cup lah. Emang jebak bayi. Udah tuh. Untung ieu teh
20 kali iya aya 15 tuh 20. Leuwih. Kurang leuwih sabaraha? Pokona leuwih aya sabaraha lah ieu soalna naon ieu teh lain naon itu ongko jang eta jang pawe obor. Iki jang pawe obor teh butuh konsumsi jang barudak. Tapi bener oge nya. Eta teh kan mun pawai obor teh aya jelema. Butuh tak konsumsi nu kaditu. Bener. Nyalah, eleh deui eta ari kitu mah. Ece perlu jeung ieu ge jang ibadah. Ibadah bener. Tapi tong sakitu teh nya urang tinggalna dompet teh nya. Suatu. Geus sakedeung. Usaha mah kumaha we. Semua teh jadi duit. Cair. Lebar. Ieu sesa pan ece teh isukan teh kudu masak. Kudu ngopor, kudu ngagule, kudu naon? Can baju. Can baju can selop teh ah. Acan hayang meuli jepit nu aya pitaan, sapatu burinyai. Ala ulah tulah geus si. Kela. Ane sakit bae. Atuh jang abi 50.000. Tapi jadi ibadahnya. Geus sok kemana. Ibadah. Hah, tapi angkang kana ieu mempeng di dia ya. Kan ece mah ningali ternyata ieu teh kuat kal supel. Di dinya mah gaul teh ka mana-mana. Ieu mah rek menta pendapat. Kira-kira jang awewe model ece ieu pantesna di hari yang fitri isukan make baju naon? Kieu teh. Uing aya boga kenalan nya, kenalan alus pokona mah nyeun bajuna baju kurung. Bener baju kurung. Baju kurung bener. Baju kurung? Terus kumaha? Eta mah gampil pisan pokona mah kurung, eta mah rek make warnana bodas hideung, beureum. Pokona mah. Kan abi mah ieu awak apanya si peka mojang priangan. Bener. Make baju kurung. Kurung alus pokona mah kurung. Kurung naon? Eta kurung hayam ningali kikati-kati. Atau jadi kurung hayam mah. Tapi aya sih nu Sampurasun. Ayo balanja. Aya Cici, ayo atuh tinggal ini udah siap. Ayo katanya mau berburu midnight sale. Mana Cucu mah? Nyanyi. Yeuh pokona mah bade ngaborong sagala rupa nu aya di ditu nya. Iya, Lipan setip liter anyar eta nu anyarna. Nah nih kitu kumaha ieu teh? Midnight sale. Atuh abi mah karek karampokan ku si eta. Karampokan? Aku serampok. Atuh ada duitna mah nih beak. Ece teh kudu pake meuli kupat, meuli naon. Nih hayang baju lebaran atuh. Hayang baju lebaran. Meni sadis. Sadis sekali. Ieu ece. Naon bisi kuna naon bisi. Aya naon geulis? Ada kita tuh mau belanja. Bade ngiring mah. Iya, ada midnight sale malam ini ke PVJ. Midnight sale. Bade jalan, bade balanja. Balanja naon? Acuk lebaran. Acuk lebaran. Baju. Emang kita ada ieu naon hargana mahal tapi kan ada midnight sale jadi agak miring. Iya, Otak maneh miring. Miring Mas. Teh beli ieu ieu. Aya teh. Kan Bu Abi. Mohon. Ieu tuh dibagi ayo ece. Si eta yang tadi pasihan. Iya. Nah, hiji. Nah, si Teteh kan hiji. Naon? Baju lebaran midnight sale. Geus aya tadi ge. Apaan tadi ge aya geus eceung. Hah? Ieu Neng Yon. Naonna? Neng Yon dibagi. Ieu mah beda deui. Ieu mah beda. Sabenerna mah ieu keun bae. Ieu mah berangkatna duaan nya. Atur we. Ya Allah, meni bagi kaset. Ya, masalah apa? Meni kasep. Meni gagal. Enten. Kumaha atuh jadi teu paruguh itu kumaha euy cenah. Iya we, eceung mah make masker we nya. Nah jadi kita make masker ieu teh. Nya isukan Meni kasep ini meni gemoy. Gerai. Ngangkaning muntos pundung sia bahaya. Oh mangnya. Awewe abi ge awewe. Hah? Awewe abi. Nya awewe nyaho teu naon. Udah mah cuman gua. Aduh, kalah ribut kieu. Heboh. Aya naon?
Iya, tinggali karunya si Ece teh mau diajak belanja. Tapi artosnya seepen, ku si Aa cenah sauna. Aduh, Kang Ahung. Jeung salah deui ya. Sugan si Ahung. Pot. Bulan. Ieu teh pan urang teh rek kumaha kitu teh. Sana. Cepot. Bulan saja. Kan bade belanja bade ngaborong. Midnight sale. Midnight bade ngajak diskon. Tos janjian Terus janjian sareng Cece. Ari diskon teh naon Neng? Potongan. Nuhun potongan harga. Lamun bahasa Inggris mah Neng, your discount Madonna. Maksudnya? Potonganana sih Madonna. Artis zaman mana nya? Konsepna Cepot jadi gitu tah. Iya, Mun bener, siang fitnah. ninggalikeun mun kitu ka Abi teteh. Tong ningalikeun kitu sia-sia. Abi mah nambe penak sareng eta saha ieu teh? Oh, mohon napangkeun. Neng Yohan. Aduh. Wadik kumbah 7 tahun. Naon? Terus teh Cicing usaha. usaha naon? Aing geus kabobolan sih teh. Eta mah urusan maneh. Pokona orang baik. Ayeuna mah kieu urang pajago-jago ngarayu ena. Lipan setip. Pajago-jago ngarayu. Cok. Oh. Cik rayu. Ayang baju anyar. Jangan. Kalem, euceum mah kalem. Eta aya karpet, eta karpet jahit engke kalem. Kalem, eta halus batik tinggal itu. Sok, naon cik. Ayo. Neng. Abi mah yang ka Yolanda. Ayo sok. Cicing heula pon. Neng, paling dia cing ngadep Neng. Ka sebeleun da si Kurang kumaha beda naon Yolanda jeung Abi. Beda. Beda pokok tinggali Yolanda mah tigigir lenggik. Aduh teuing ya si Ti hareup tinggali mah ka payu Neng malikna ka kamera. Tuh ti hareup sieum. Ti tukang lenjang. Ari cepopon tigigir ngajungkiring. Ti hareup buheukeul. Ti tukang ngajengkang da ngabungkangkang. Neng aduh perfect Neng. Yeuh, Cepot geus tong ngawangkong wae ieu tinggal kabur tutup pada Iya, ngarayu cenah ngarayu. Oh pada ngarayu jeung ohang pada aya ohang mah ku duit. Senjata lalaki mah ku duit. Neng, Kah? lamun isuk terjadi lebaran mah teu sedih. Nah, kunaon? Tapi lamun isuk teu penak jeung Neng tah kakara sedih. Aing enggak benar. Tapi aku yang lebih sedih aku di sini. Kenapa? Aku tadi duduk aja dikasih uang sama AA. Oh gitu. Ini berdiri sama si Acok. Panangan. Halangan. Kan aku juga gini tadi juga kan aku teh mau uang atuh. Iya, bisa dicarekan, saya bisa diberi paksieun. Karunya si Kunaon? Tuh kan si Oden. Temen ya atuh. Ari urang ada jeuring. Awewe urang ge. Hayang duit urang ge. ohang kieu ke jelema. Sabar. Itu kan Neng. Kenapa? Kunaon? Lain, ohang eta mah lain King Kong lain. Abi kok Atas Cepot ohangnya. Ya Pusing kaburu tuh. mana Neng? Nuhun dia ikhlas kan? Nya Neng. Geus. Ya dadah Cepot. Apa kana beli kirang ke ngahubungi nya. Siap. Hatur nuhunnya jajak awak. Cepopon hampura. Ayo. Assalamualaikum. Takar gula sesuai selera. Kopi tubruk gajah. Ini baru tubruk. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Hayang baju lebaran. Yang ohang mending padaran mah jempe. Ulah. Cek. Cek pan. Ieu ieu teh loba, Cek. Terus? Ieu teh loba, ieu teh ku teh enet. Ieu teh sabenerna mah bisa dipake nanaon, Cek. Maksudnya terus? Kupat bisa. Bisa. Ieu teh dijahit ku Cek. Ih jahitan kupat nih. Tuh, nu gede. Oh, tek pakai seragam geura. Sok, pakai baju lebaran alus, Cek. Sumpah. Nganggap Haji Geyot. Pada percaya nggak saya percaya. Ayo jeung meuli nu kitu atuh.
ampun. Geun bae lah. Udah ieu mah lain ukuran. Eta barudak kumaha geus persiapanna geus ieu san? Naon da persiapan we? Ongkopan eta. Obor. Pawe. Heeh. Wah, hidup obor. Lain dong. Maksudnya geus sabaraha geus disiapkeun oborna can. Anu jadi jang didudukeun. Heeh atuh. Oh, kudu apal heula hakikatna anu kitu teh. Naon cenah? Hakikatna maneh teh ulah siga obor. Kunaon? Kabatur nyaangan manehna poek sorangan. Beujeung kaduduk ongko. Beujeung kaduduk ongko. Ayo nya. Tah matak di urang mah puasa teh disebutna kolot baheula mah mati geni. Mati geni. Mareuman seuneu. Mareuman seuneu. Mareuman hawa nafsu dina jero dada. Oh, seuneu eta teh nafsu. Nafsu. Dina jero dada. Model maneh ka Yolanda bieu. Teu meunang, geus urang mah eta mah cukup. Oh, pantesan nya aya nu nyebutkeun cenah jaga keluarga jaga diri anjeun jeung jaga keluarga anjeun tina seuneu. Tina seuneu. Seuneu eta meureun. Seuneu eta. Jaga keluarga anjeun jeung jagalah gawang Persib. Supaya teu kabobolan. Pan geus. Oh, geus. Iya, urang kan uing mah heueuh ngacita-cita ieu lamun engke ya lamun engke. Heeh, kumaha? Ieu mah antara apa jeung uing nya. Nya ieu mah. Lamun ieu mah lamun jadi ieu mah. Rek milih Repa, rek milih Yolanda. Hah? Duana atuh. Kangge ka sadayana ieu mangrupikeun non pengumuman. Yen nu namina Dalang Batara bade. Lain. Bisa disangkanyaan. Sieun. Maksud Dalang Batara bade nyulkeun di hapunten. Malam takbiran, anjing lebaran. Oh, gitu sih hampuranya. Sok bener ieu wae teh pan teh urang teh pan isukan teh rek lebaran. Lebarannya. Heeh nya. Mudik teu. Hah? Tari. Oh, hangrek mudik teu. Kelari urang. Naon maneh? Ai naon? Ai duit. Duit naon? Pan dibikeun tadi. Tadi teh pan beda nu aing teh. Beda kumaha? Aduh. Aing kahijikeun meureun nya duit. Puas ya eta alatan nafsu teh siga kitu. Nafsu nu mata kaduhung badan nu lebaran tibra. Lebaran tibra. Lebaran tibra. Naon? Tong make eta. Naon? Sok. Lebaran tibra. Tuh, saya salah. Sama. Salah. Disangka hees. Tiba. Tah si emang lebaran sok tibra tuh lebaran. Lain. Apa dina panungtungan bulan puasa teh sok carape. Cakep. Jadi tibra. Lain. Di sini Cakep lu kitu. Naon? Resepnya kayak je. Nah, deui gimitina. Iya, Pak RW aya naon Pak RW? Pak RW itu Pak. Pak RW ngumpulkeun urang-urang di bumi Pak RW aya naon sakitu. Wah, ieu sae pisan bumi Pak RW ieu. Tinggal heula tuh pameunteunna mah nah pantes teh RW. Pantesna naon F? Ieu pantesna. Ieu mah kecamatan. Kecamatan. Ari terus taruh baju sabeli tuh meni ieu sedih wae tadi. Jangan beli baju. Namarukan kudu gumbira, urang panungtungan ieu bulan puasa teh kudu sedih, urang kemenangan, hari kemenangan atuh. Merayakan kemenangan teh ayeuna mah. Ieu nu salah teh ieu. Kemenangan mah teu kudu dirayakeun. Cik. Anu kudu dirayakeun mah Idul Fitri dan Raya. Oh, Idul Fitri dan Raya. Lebaran tibra. Aing ge di luar parudak. Bisa kalau lebaran teh orang jelema. Pan urang teh rek poe obor. Nah, tah kira-kira nyanyina nu pantes naonnya? Nya nu bieu we. Lebaran tibra. Lebaran tibra. Tibra. Aing percaya teh. Uing kamari hampir-hampiran batal. Soalnya naon? Pas kamari sabaraha poe nu kaliwat teh kan nya. Uing teh nungguan make jus jamu. Oh bener. Nungguan. Tong seuri Nungguan buka nyimpan kurang teh si podok teh
setengah jam deui ya. Cing, lanjut TV. Darepeun TV nih. Tak yuk. Lepek kasarean. Aduh, kasarean tapi teu naon bae. Da nyata apa teh? Ai hudang-hudang. Allahu Akbar Allah. Pas pisan. La ilaha illallah. Pas atuh. Pas atuh retel pas ya. Cek pas kali kaya saat menjalankan sholat subuh. Kasarean. Dayakeun buka hanteu. Sahur deui hanteu. Aduh. Atuh nu bieu mah kasarean, nu bieu mah latihan maot. Aing ampuran sanes kasarean. Kasalahan. Disiplin. Ya mah bener. Mikiran ayeuna ieu rek pawe kira-kira lagu geus we lagu oray-orayan lah. Geus nyeun baligo can. Hubunganana Ieu orang kesenian. Tapi kudu dites oge ieuna tuh naon teh. Kumaha cik. Kepintaranna Kang Cepot. Siga mun dites teh. Oray-orayan yan. Cik bisa teh. Ti salah ti prima. Urang. Ada nya. Ya. Oray-orayan yan. Ah, lila. Oh, yani meuli bedug. Dug sare da tunduk. Duh. Ayeuna teh malam lebaran. Rantang aya di dapur. Nyanyikan sateh. Bae meuli jiwa kesenian. Nah, baran ieu mah kakaraton ayeuna urang mah ti tahun kamari. Sabar. Nah, mati ge jalan-jalan teh kieu rudet. Ieu tarapal teh ayeuna geus teu usum rantang cing cirining. Maksudnya nyanyikeun Nyanyiikeun. Nyanyi mah eta mah beda-beda rasa aya nu geunaheun aya nu henteu. Aya tina nu lain we. Malam lebaran. Malam lebaran rantang menang mawa Wa ilu indit ka pasar. Sare wae lebaran. Ran. Nya eta teh ulah. Astagfirullahaladzim, nyanyikeun. Apaan kira nyanyikeun we resep. Abi mah lain penyanyi era dari sorana goreng. Cek batur teh nya ge alus deh kumaha coba. Nya ge alus di mana? Bala-bala. Aya gehu. Ararudud. Yo. Malam lebaran. Aya kopi. Aya gehu. Aya gorengan. Aya sagala aya. Mangga ke sakedap. Lain euy. Aduh, Ieu cepopon menghadapi lebaran. Aduh. Gindingnya. Cepopon gindingnya. Nuhun, mangga ngaleueut. Punten cepopon. Entong. Seteah. Kumaha ieu teh? Napa ulah? Tiga nu judes. Ayo punten ka dieu hiji deui. Aku naon eueuh? Ayo eueuh sirah udah dibangun. Kunaon, Cek? Beulah. Aduh. Teu menang. Teu menang. Acan lebaran. Ieu mah kue deuleu. Engke aya gorengan. Mahal. Cepopon siga nu cinta kau. Kunaon aya masalah naon jeung cepopon Pak RW teh? Gitu teh RW we lagi. Ieu kunaon cepopon nu siga nu geugeut kieu. Siga nu resepeun kitu meuni sarana ge halimpuk. lain geget Siga hate aya hate kaduaan itu. Kadua leutik. Aduh, euy tadina rek naik darajat gorengan deui. Onde gemblong jeung nu kitu patut. Tah kitu. Mangga. Geura leueut. Ieu ge kue anu raos. kelas ya Onde. gemblong nah ieu jeung nu kitu patut Cek jelaskeun pon. Kumaha ieu? Jelaskeun. Kumaha ieu lamun Pedah panjang atau kumaha? nya kumaha ieu mun nyeri hate disebut dia patut. Cok. Kan abdi sanes katuangeun. Tuangeun mah ieu mah raos sadayana. Ieu teh iya teh apa teh laguna ieu oh dading
Bea. Nu kitu pata teh kasih eta. Teh ya teh, ya diilet. Mangga. Teh ditampi teh. Mangga. Ah, ngopi ah. Ngomong tuh ditampi gitu. Tampi gitu ngomong. Tapi cek 2003 sia. Awas. Dihargakeun. Bae teh teu naon teh dihargakeun. Ini teh minyak korek. Hah? Korek? Korek? Aya naon? Kang Cepot ngalawan. Ayo kah, puasa. Hah? Puasa abdi mah. Puasa malam lebaran. Itu menang. Pan kali bersih. Loh, nikmat. Orai ya ternyata. Nah, eta lah. Jang pawe ieu teh kelak lagu jang pawe obor. Jang naon ieu teh? Pawe obor Kang Cepot. Dilagukeun gitu. Dilagukeun ame. Oh, sok atuh sok. Gembira. Tapi kela Mang Aep, da amang abdi mah sieun alim sagrup sareng urang-urang teh. Geus teu miluan atuh. Bisa. Ya, terus semangetan. Dengan abina haroream. Semangetan. Ya ingus orang kumaha sok ieu. Ulah, ieu jadi ulah. Orai-oraian Yan, tina yan. Iya, bahasa imam ingetnya ayeuna mah poho. Aduh. Padahal. Mikir. Orai-oraian. Yan. Tina yan. Da eueuh tina yan naon sok? Aya loba sok naon. Yan. Tuh, Yana Umar teh ieu bobotoh Persib. Sip. Si Badu si Pala nyakotan. Tan Tang i u a i u Masuk teman. Dok, sia. Tungtungna naon? Saudara kembar. Bar. Barina oge abi kreu ieu barang tuang. Uang yang sekarang. Kau beneran pisan. Terus sekarang rumpul kabeh di dia geuning. Kela, ieu kembar. Sanes. Mun sapantar jeung obor. Benten. Oh, lebaran apanan. Kela ai mana obor mana aman amin sapantar teh teh. Astagfirullahaladzim. Ya aman, ya obor dah. Oh. Kade gitu mah. Aduh, ya kebenaran kan ayeuna teh rek pawai obor, wayahna Kang Prima. Hiji sewang ya Oh, obor. siap. Saha? Oh iya teh kudu disudut ke teh. Nya, kudu Kang Amin. Lamun konsumsi ke di Kang Ohang ya. Aya konsumsi segala rupa di Kang Ohang ya. Jadi tong ngangan cepopon Kang Ohang. Puasa. Oh, operasional di Kang Ohang. Operasional di Kang Ohang. Asik. Gitu nya. Jadi pawe Oco, wayahna Oco ge kudu nguriling. Amung eranya pang nu kitu mah. Lain tilu deui ka mana keur ieu? Oh, nya tilu deui. Kang Cepot tadi nyepangan mah ieu sok hiji ewa. Hese ah. Wah nya. Mending nyepangan keimanan jeung katakwaan. Eta. Cepot teh. Ayo atuh. Iya tuh kamana jalan teh? Mimitina di mana gitu? Orai-orayan, yan, orai-yan. Eta teh. Ya, ai tadi sama Budaya obor. Sia mah budaya obor bener. Inisiatif yang tinggi. Ai tadi mung teh. Tadi mung. Tadi diajak latihan mung. Tadi ge hayang sebenarnya mah. Nah tuh Ngan jadi mung. Orai-orayan. Oh. Lamun orai-oraian, yan lain or atuh bener orai-oraian. Lain or. Hah? Or. Hah? Orayan, or. Orai-orayan, or. Bepes ke yang. Pepes ke yang. Lalu Masih jalan kita bisa meren. Jadi masalah konsumsi mah geus aya di Kang Ohang. Aya Ayo, atuh. Tenang geus kitu mah. Tuh, tatangga wae. Bah, geus bae dah. Ayo atuh. Pawe ya. Asik, guys. Kala karbotan. Geus wayahna Oco atuh. Oco. Ayo ah. Ayo. Pawe. Ayo, kabeh ayo. Hei, pawe jadi Ayo, Mon. Woi. Mon, ayo. Woi. Pese lempang da kadinya. Tulung. Woi. naon? Woi lo yang milu. Hah? Yang milu. Oh, ayo tuh. Lah. Woi. Aduh, aya urang jeung sahar.
jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat.